adegan baru yak di situ. Iya. Gimana? Jadi tuh. Yuk, ayo. Ya, ayo, ya. Yuk. Tapi panas. Hirup kumpuh sauyunan di lemburan, terlepas tidak udagan mangsa kaheman, prah kolot kebarudakna. Atikan widang garapan narekap di marcapada, nganter karep dina kayakinan, sapatek adat ngahyek daya olah negara. Sirung harapan nu anyar midang, arulin anteng di buruan. Genah nyandang tur genah nyanding, silih simpeh, silih udag, silih beri jeung pada baturna. Bae anaking jimat awaking, puputon kembang kadaton, mustika di pawenangan. Engke hidup tubuh dewasa, kudu samiuk sabilulungan, paheyeuk-heyeuk leungeun, pantai-atai tangan, reujeng papada batur hidup. Ulah rek pahiririk cali, ulah pagiran-giran tampian, kudu DP-DP handap asor, ulah ngukutkan tirisi, ulah rewasan gereja, sikap hidup kudu adem caring-ciring, mutlak dina ilmu ketunggalan. Apan eta amanat di para sepuh, bral anaking gara arulin, bral anaking masing aranteng, bral anaking hidup masing nanjung, masing jucung, hirup apanja apuncung.
Dimarananya baru dak teh. Kemarananya baru dak teh. Gini. Tulak tuja eman. Sarah luwung baik. Jambe kolong. Kayak kita di situ ayat di ayat. Sekali deui ah. Kucing ketinggang song-song. Kucing ketinggang song-song. Kucing ketinggang song-song.
rek menta hui. Can aya atuh hui mah karek disirungan. Isuk we nya. Nya. Sampe aya teu? Tah sampe mah aya, ngalawe. Oh nya tuh nuhun.
tenden lalampahan mangsa katukang. Urang tenden dah dalam sieu. Urang tunda di hanjuang siang. Paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang. Urang tepande. Hayu urang muncul. Hayu urang luhungkeun darajat urang. Hayu urang unggul. Hayu urang muncul. Muncul di sagana muncul. Menurut keprok anu meriah sakali di kanggo SDN Munjul sareng SMPN 2 Sukabumi.